Aduh, iya yang beb menikah budak ingin kopi atau berangkat umroh. Edan dikret tadi di tangguhan. Ya, kopinya ya minta. Ada kopi hitam, kopi lelaki sejati. Tapi yang ngomong-ngomong yang baby, aduh, makin hari makin gelis bayu. Aduh, aku mau makin ngaca aja deh ngebulak-bulak liatnya. Minum ya. Atuh kira-kira Amin, pugu kopi nage panas kene. Oh bebnya, ini panas sih, ampun, aing mah. Tiupan. Ya panas kene kopina. Ngaran ge beb, tak sabar hangasaan kopi menangin bidadari. Aduh. Sok bisa bae tengah gombal. Min. Hese saya tadi dibutuhkan mah. Ari keur butuh maka aing ku maksa. Ampun aing mah. Apa bener cek Surya kitunya? Mana keur ngedance jeung si Neng Kumis. Sampeurkeun mah kitunya. Sampeurkeun lah wae gangguan. Halo, motherfucker. Dia di teangan kau yang kita di kungun aja sawarin dari kerber rucin di dieu nya. Eta sia, ngagetan aing be. Dih, waing. Nah, si Kobra datang ngagetan bae. Nyaho, mun aing beb aing jantungan ju pingsan. Kumaha sia daek tanggung jawab, daek. Eta sia tuh pira aku sampai jantungan mamin he. Ges ganeng ulah sok memulai keributan di hareup imah aing ih jagaran deng. Tuh dengekeun ulah sok memulai keributan kan orang sahabat meureun. Bih, sudi najis aing boga sahabat kosia. Ih, penting torek. Edan kuat cidu banting dianya kuari mah nya. Mentang-mentang geus teu jomblo deui dianya, geus boga susu dia pok kana kopinya. Biasa dia ngopi jeung aing dia sampai sakituna dia kana aing haram jadah doangan. Geus gandeng-gandeng dia kobra lah, geus ditu mabur. Mari bedan hirup aing bae. Nyaho aing keur ngeunah ieu jeung aing baby. Oke, Beb. Ulah gitu Amin, kukumaha ge pan si Kobra babaturan sia ih. Tuh denge min ulah kitu denge. Oh iya, ada yang ngekueng ya, aing buka ceuli. Laju dia Kobra ka dia anak naon dengan si Amin. Dek curhat kami cari tanah baik kasih amin. Soalnya curhat kana si Surya bolot saya tamat teu nyambung. Emang saya teh nyaho mun si Surya congean. Aing mah nyaho geus kebel, aing teu ngomong be ka sia. Ih, nanti Surya congean gitu. Heeh, bambreng laler ge dina ceulina. Haga atuh. Gara dieu ka dia ya Kobra. Cuat misi dia curat, malah yang geus nepugu aya congean sia tah. Ih, si Musang ka mana nya? Cenah katun si Amin pan karehe ieu he. Wah, asa nama si Kumis ieu. Aduh, aing teh si Kobra. Men inum bae kopi buatan bebek aing. Kabina bina budak kopi doang ge. Ulah sia mah teu pantes. Sia makan musang birahi. Ieu mah kopi spesial jeung aing dari ayang baby tercinta. Ganeng ih dari ya pura ribut bae para saing mah. Dia deh Kobra nak curhat atau geura curhat. Ulah hari lu bae. Baca be sorangan lah. Oh, sia rek ka Jepang, Bra. Oh, tapi aing bingung. Bingung kunaon? Ka Jepang tiga ka Jepang dipake bingung sia. Atuh bingung min, dia mah jaing meureun hayang di dieu keneh. Lamun aing leumpang ka Jepang, berarti ninggalin dia meureun jeung Neng Kumis, jeung si Surya sagala. Atuh eta bagus. Ih, pan sia mah bagus Amin. Baguslah pengganggu aing berkurang hiji. Kagok tah aja kan si Surya tah. Ame pipiluan teh jeung sia ka ditu. Hari dia nahan ngomong gitu. Dia hewa kan aing min. Entah hewa mah, hewa jasa. Biasa be udah ngabuncrat gitu dokoretan. Hewa aing ngagangguan aing bae dari aya duaan. Ih, ulah gitu Min. Pan si Kobra ge meureun ge babaturan urang kabehan. Enggeus Bra, mending dia berangkat bae ka ditu daripada di dieu ge luntang-lantung doang elap beus. Mending ka Jepang jor teuing ka luar negeri ge. Setuju jasa aing, Bra. Mending sia berangkat bae, Bra.
Cuma siya ulah poho asal siya di mana, Bra. Oh, geus ge ari kitu mah. Laju sia Ira berangkat nah, Bra. Duka yo, liur kene urang ge, liur mikirana. Terus dia geus pamitan encan Bra kasih Surya. Pokoknya tadi aing dek pamitan, cuma jelema teu nyambung lajak ngomongna. Geus mah congean, tinggalkeun ku aing. Main nama kebelenger rada EO eta ya. Yang segedena congean deui. Nyawa aing ge bingung ti leutikna eta nya. Dibere naon ba beranghakan naon ba hilir cau meureun nya. Ulah kitu barudak, gua mah di paraban paku payung. Mending baku payung barang di paraban lentah kebom. Buajeng taina coba. Parahnya aja kobra ih. Oh, dia ge. Baturan siang ge. Dia ge. Esta ih. Ih, Ih, penting goreng.